Jumat Kliwon. Tapi Oman ulah ngedangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omacu bisi aya nu maturan. Kajadian ieu kaalaman ku kuring basa kuring kakarek keluar sekolah SMA. Sok sanajan geus lila kaalaman ku kuring, tapi tetep masih kene kabayang eta kajadian teh. Kajadian anu kaalaman kurang leuwih dina tahun 2000. Harita keur memejehna kuring resep ruang riung jeung babaturan sakola. Harita pabeberang saberesna kuring sakola, kuring tara terus balik ka imah. Tapi sok ngadon ngarumpul heula di kantin sakola. Ngadon ngahaja nongkrong heula di eta kantin. Ngan harita mah kuring teu lila ngadon nongkrong di eta kantin. Mun dihitung kana waktu paling kada 30 menitan. Padahal biasana lamun geus aya di eta kantin, kadang-kadang balik teh sok nepikeun ka sore. Harita mah diajak balik kudu jadi babaturan teh asa haget. Sabab kuringna oge keur haroream ngadon lila aya di kantin sakola teh. Cindekna ting kunaon perasaan teh hayang gera balik ka imah. Kusaha teh dihijing babaturan kuring anu ngaranna si Beben. Manehna bet ngajakan balik ka kuring. Si Beben teh salah saurang babaturan anu babarengan jeung kuring ti zaman sakola di SMP. Malah nepikeun ka asup ka SMA oge. Kuring sok bareng jeung si Beben. Poe ieu mah asa haroream ngadon nongkrong di kantin teh. Sarua atuh. Seurang langsung balik we teh yuk. Nah abet langsung balik. Geus ka mana kitu? Kela urang nangkring we di tempat sejen. Tong di kantin wae. Coba kene atuh.
Kuring mah moal milu ah. Awak kurang fit dengareun ah. Nyaan ieu moal milu. Soalna ayeuna mah urang ngadon ka kafe. Mun keur awakna fit mah, saya ge pasti milu. Tapi ayeuna mah hampura we nya. Kuring moal bisa milu. Jiga maneh lah. Sanggeus kitu mah si Beben jeung babaturan anu sejen. Arinit bari make motor. Maksud rek ngajug-jug kafe nu aya di Dago. Geus arinit mah kuring oge langsung balik muru ka imah. Nah atuh poe eta mah awak kuring meuni karasa nahnai. Asal lalungse sanggeus tepi ka imah kuring langsung neundeun kantong bari terus disalin baju. Sanggeus kitu kuring diuk dina kursi nu aya di tengah imah. Maksudna sabari reureuh kuring bari ngadon lalajo TV. Eta oge basa TV geus di setel teh teu kalalajoan. Sabab awak ngarasa leuleus anu akhirna kuring oge kasarean dina kursi. Basa kuring keur sare. Nah atuh dina impian teh kuring beut ngimpi papanggi jeung sobat dalit. Nyaeta ngimpi panggih jeung si Beben. Dina impian teh si Beben anu katinggalina asa jadi robah tina sikapna. Si Beben katinggali jadi cicingeun. Nuku kuring katinggali dina impian teh si Beben keur diuk dina luhur batu anu lumayan gede. Katinggali si Beben make baju bodas. Malah beungeutna meuni cahayaan tara-tara ti sasari jeung beda ti biasana. Dina impian teh kuring gogorowokan nyalukan si Beben anu jongjon diuk dina batu bari can mali reka kuring anu nyalukan manehna. Ben! Beben! Keur naon maneh di dinya? Jeung nari maneh ngadon diuk wae dina batu. Ben! Beben! Si Beben anu dicalukan ku kuring ngareret bari teu cengkat diuk dina eta batu. Si Beben ngan ukur ngabelengeh ngajak seuri ka kuring. Padahal biasana oge lamun panggih manehna sok atoheun. Malaur atuh sobat dalit teu leuleutik jeung kuring teh. Waleh sok sanajan kuring geus gogorowokan oge, si Beben teh teu daekeun nyampeurkeun ka kuring. Sebot keur kaayaan kitu kuring oge harita hudang. Sabab sajroning keur ngimpi panggih jeung si Beben. Di luareun imah aya ucing anu keur garlut kadenge gandeng ka jero imah. Nepikeun ka kuring oge lilir tina sarena. Sanggeus hudang kuring ningali jam
harita geus aya jam 5 sore. Lumayan lila geuning kuring sarete. Geus kitu mah kuring langsung nyokot anduk, maksud rek ngadon mandi. Sabab awak menikah rasa bayeungyang. Sajroning kitu hate mah habet kacangcak nyet wae kana impian anu cikeneh kaimpikeun. Nah eta impian teh bet asa beda kana hatena. Jeung lina jadi inget wae ka si Beben, sobat dalit kuring teh. Sanggeus beres mandi, kuring langsung asup deui ka jero kamar. Keur kitu HP kuring disada. Nyesing horeng aya nu nelpon ka kuring. Barangku kuring ditinggali, eta nu nelpon teh tayalian ti si Gagan. Halo Cip, ke di mana euy? Di imah Gan, karek kudang sare, naon? Mana geus nyaho Cen? Nyaho naon? Si Beben kecelakaan tina motor. Tah ayeuna manehna geus di rumah sakit. Hah? Si Beben kecelakaan? Heueuh. Si Beben teh di rumah sakit ayeuna? Nya di rumah sakit. Kuring ieu karek balik di rumah sakit. Emang rumah sakit mana Gan? Rumah sakit. Nya tuh urang ayeuna geus di baju langsung ka dinya Gan. Ngadenge kitu mah kuring oge langsung indit ka rumah sakit. Teh kacaritakeun perjalanan kuring ke rumah sakit. Barang tepi ke rumah sakit, nyaan we harita di salah sahiji ruangan kasampak si Beben ngagoler di tempat tidur rumah sakit. Malahan harita teh manehna keur ditungguan ku bapakna. Basa kuring datang kadinya, bapakna si Beben ujug-ujug indit ninggalkeun kuring. Anu saacana nitah maturan si Beben anu kasampak geus teu walakaya. Cenah bapana dipanggil heula ku dokter. Maksudna aya caritakeun ngeunaan si Beben. Kuring jadi cungelik sorangan di eta ruangan. Bari maturan si Beben. Anu katinggalina siga anu geus teu usik teu malik. Kuring lurat reret kasabudeureun eta ruangan anu memang ngan dieusi ku si Beben hungkul. Pamikir kuring meureun eueuh pasien anu kudu ditempatkeun di ruangan eta. Sanggeus sababaraha lila kuring ngajentul di eta ruangan. Teu karasa waktu teh geus nunjukkeun jam 10 peuting. Tapi kuring rada heran. Nah kamana bapana si Beben? Anu tadi ngomongna rek sakedeung ninggalkeun kuring duaan jeung si Beben. Tapi geus lila sarupa kitu. Can torojol deui datang ka eta ruangan. Tambah kesel, kuring diuk dina kursi anu aya di gigireun ranjang tempat si Beben ngagoler. Teu karasa kuring nyuuh dina kasur anu saterusna kuring jadi kasarean. Keur kuring ngaleyep siga kitu,
Ujug-ujug karasa ranjang anu dipake ngagoler si Beben teh jadi oyak, enek-enekan. Kuring nyengkatkeun sirah bari rada lulungu. Barang katempoku kuring ningali pamandangan anu matak aneh ngeunaan si Beben. Manehna awakna ngadeg-deg bari kadenge siga anu humargung. Tapi anehna anu katempoku kuring panona angger peureum jeung bibirna angger balem. Ngan anu mata kuring jadi soak. Eta dina bibirna keluar getih hidung anu lalambaran. Kuring ngejat ka tukang bari panon tetep manco ka si Beben anu jadi sarupa kitu. Tekung silila katempo ku kuring perban anu ngabuleun awak si Beben teh jadi siga anu baseuh. Kabaseuhan ku getih anu rembes tina awak si Beben. Harita kuring jadi panik. Kuring jadi bingung kudu kumaha. Hantugna kuring gorowokan minta tulung ka dokter jeung ka suster. Tapi sanajan digorowok-gorowok oge weleh eueuh dokter atawa suster anu datang ka eta ruangan. Kuring ningali kaayaan si Beben jadi matak pikawatireun. Manehna humaregung siga anu nahan ka nyeri anu sakitu hebatna. Basa kuring keur panik sarupa kitu. Kadenge ku kuring di saluareun ruangan siga aya suara belangkar anu keur didorong. Pamikir kuring pasti eta belangkar teh didorong ku salah saurang suster atawa perawat eta rumah sakit. Harita kene kuring langsung luncat keluar teh eta ruangan. Anu maksud rek nyegat eta suster. Barang geus tepi kaluar. Nah di eta lorong rumah sakit teh bet kasampak sepi. Eueuh sasaha. Teka tembong jalma hiji-hiji acan atawa tapak belangkar anu ngaliwat ka eta lorong. Kuring jadi aneh. Sabab jelas tadi mah kadenge ku kuring aya suara belangkar anu ngaliwat. Kuring ngajanteng sakedapan. Masih kene bingung ku ayana kejadian sarupa kitu. Masih kene kadenge ti luareun ruangan sora si Beben anu humaregung nyebutkeun nyeri bari menta tulung. Antugna kuring lumpat neangan ruangan di mana tempat suster jaga cicingna. Teu jauh ti ruangan si Beben dirawat. Kasampak aya suster anu karek kaluar ti hiji ruangan. Kuring langsung nyampeurkeun eta suster bari nyaritakeun kejadian anu keur kaalaman ku batur kuring nya eta si Beben teh. Sanggeus kitu eta suster langsung muruh ka ruangan tempat si Beben dirawat. Anu saterusna katempo ku kuring eta suster langsung ngaluuhan si Beben. Sanggeus kitu mah kuring jadi ngarasa regreg. Ningali kaayaan siga kitu mah kuring saeutik ngarasa tenang. Tekung silila ti harita kuring langsung muruh ka hiji kamar mandi anu aya di eta ruangan. Anu tempatna aya di saluareun kamar ngahiji jeung tempat paragi moekeun pakaian pasien. Barang kuring rek asup ka eta kamar mandi, kuring ngerasa heran. Sabab kadenge ku kuring di eta kamar mandi teh siga aya suara cai anu ngocor.
Tapi anu jadi keanehan jang kuring, eta panto kamar mandi teh henteu nutup rapet, tapi rada melenge. Kuring lalaunan mukakeun panto kamar mandi bari satengah rerengkogan. Barang bray kabuka eta panto kamar mandi, kuring rada ruas. Sabab kasampak aya hiji aki-aki anu keur ngajanteng bari nyinghareup kana enteng anu aya di jero eta kamar mandi. Anu jadi keanehan jang kuring, nah timbana datangna eta aki-aki teh pan sidik ti mimiti datang ka eta rumah sakit. Kuring teu ningali aya jelema atau pasien anu lain di ruangan eta salian ti kuring jeung si Beben. Sabot kuring keur ngajanteng bari siga anu kasima eta aki-aki anu kasampak siga anu pucet ngaloyong keluar kamar mandi bari jeung teu ngomong sakecap-kecap acan. Eta aki-aki anu kasampak beungitna siga anu pucet ngaloyong keluar kamar mandi bari teu ngomong sakecap-kecap acan. Kuring jadi penasaran, nah saha eta aki-aki teh? Kuring teu jadi rek asup ka kamar mandi. Kuring bari rada teu puguh rarasaan nuturkeun eta aki-aki hayang nyaho rek ka mana eta aki-aki teh. Katempo ku kuring eta aki-aki teh asup ka jero ruangan rawat di mana tempat si Beben dirawat. Barang kuring oge milu asup deui ka jero ruangan eta, aya hal anu ngajadikeun kuring heran jeung ngajadikeun kuring ngarasa teu percaya. Kasampak di eta ruangan jadi aya sababaraha pasien anu keur dirawat di eta ruangan. Hal anu mata kuring ngarasa teu asup akal nyaeta gening pasien anu keur diriung ku suster teh anu panyangkaan masih Beben anu keur diriung-riung ku suster nyatana lain si Beben tapi batur. Kuring jadi rungah ringeun ninggalian ka kabeh juru ruangan anu maksudna rek neangan tempat si Beben ngagoler. Ayeuna mah di eta ruangan teh jadi kasampak aya sababaraha pasien anu keur dirawat kaasup aki-aki anu tadi keluar di kamar mandi. Kuring bener-bener bingung ku eta kajadian. Asa acan ngarti kana naon wae anu keur kaalaman ku kuring. Dina kaayaan kuring keur limbung sarupa kitu. Ujug-ujug HP kuring disada. Barang ku kuring diangkat eta telepon anu asup. Halo Cep, ada mana? Di mana? Di rumah sakit kan? Di rumah sakit. Kena naonan mana di rumah sakit? Pan mana nelpon tadi ka urang ngabejaan si Beben dirawat di rumah sakit. Ira, urang nelpon mana? Terus masa urang nelpon mana? Puguh oge saya teh kesal di magrib kene. Nah, mana teh bisa ditelepon, terus SMS teh dibalas. Kakarek bisa nyambung ayeuna. Geuwat geura ka dieu mana geura ka imah si Beben. Si Beben teh geus maot. Ieu urang teh geus di imahna jeung barudak. Hah? Geus maot? Ngadenge caritaan kitu kuring asa kabentar gelap. Kuring teu percaya kana naon bae anu keur karandapan ku kuring.
Lamun nya si Beben emang geus eueuh dikieuna. Ari tadi anu ditungguan ku kuring samemehna teh saha? Kuring geus teu ngangkekeun deui. Kuring langsung lumpat ninggalkeun eta tempat sarta dibarengan ku rasa kasieun. Harita keneh di rumah sakit kuring langsung muruka imahna si Beben. Barang kuring geus tepi ka imahna si Beben. Sajongjongan kuring gadon ngajanteng di lawang panto. Bari panon maco ningali salaksa hiji layon anu geus dirurup ku samping. Bari teu karasa ujug-ujug cai panon kuring ngecelak. Malah asa ku can percaya kana eta kejadian. Padahal tadi sore kuring teh jeung si Beben masih keneh heureuy. Kuring teu kuat tahan rasa kasedih. Ditinggalkeun kudu jadi sobat kuring. Sanggeus geus rada teger. Kuring kakarek asup ka jero. Bari jeung geus teu tahan. Kuring oge jadi ceuring yang cerikan si Beben anu geus katingali tinggal layon. Beben, kunaon maneh ninggalkeun urang, Ben? Beben. Kunaon atuh bae, Ben? Kunaon maneh teu ujug ninggalkeun urang, Ben? Beben. Aya rasa heran keur kuring. Basa kuring keur aya di imah. Nah saha atuh anu tadi nelpon kabejaan si Beben asup rumah sakit. Nah si Dihpan ngomong nama jeung sora anu kadenge teh siga suara si Gan-Gan. Tapi si Gan-Gan teu ngaku kungsi ngobrol dina telepon jeung kuring. Jeung deui naha saha anu tadi ditungguan ku kuring di rumah sakit teh. Da geuning si Beben mah kajadianna teh basa cilaka tabrakan. Manehna langsung maut di eta tempat kejadian. Hal ieu anu jadi pertanyaan keur kuring. Anu can kajawab nepikeun ka kiwari.